Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi lulur pipah di kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadugikeun pidato abdi atau biantara abdi anu judulna pentingna ngajaga kesehatan. Wilujeng enjing kasadayana hayu urang manjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu masihan kesempatan sareng kesehatan ka aros sadaya anu tiasa patepang rarai ayeuna di acara ieu. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipahormat, rerencangan anu ku abdi dicintai sareng para wargi anu kusim kuring dipahormat. Dina waktos ieu abdi bade ngaduhikeun pidato abdi anu judulna pentingna ngajaga kesehatan kanggo urang sadayana. Kunaon urang kudu ngajaga kesehatan? Sabab pami lingkunganna bersih, pasti masyarakat oge jauh tina penyakit. Kumaha urang supados tiasa ngajaga kesehatan urang jeung teu terjangkit ti penyakit-penyakit. Eta nu kahiji, urang kudu ibak 3 kali sapoe supados awak urang teh bersih sareng seger. Nu kadua, pami kukuna tos paranjang, urang kudu gara-gara dikeuretan supados pami emam kuman-kumana teu narempel di dieu. Nu katilu, urang kudu nyikat waos, kudu rajin supados urang teh teu kajangkit nyeri waos atau nyeri huntu. Nah, nu opat, nu paling penting eta urang kudu ngajaga mameuna. Pami kesehatan dijaga pasti mamana ge kudu jaga. Nyata nu pertama nu termasuk ka 4 sehat 5 sempurna sapertos susu, daging, endog, tahu, tempe jeung sajabana. Pami lingkunganna hoyong bersih, masyarakat oge kudu aya kasadaran. Misalna pami micin runtah. Seueur jalmi anu micin runtah sembarangan sampai nyebabkeun banjir. Eta teh perilaku anu teu sae. Matakna pami urang hoyong sehat, urang kudu ngajaga lingkunganna sareng ngajaga kesehatan urang supados teu terjangkit tina penyakit. Jadi urang kudu micin runtah tong sembarangan ka tempatna. Terus ayeuna nuju geger virus corona. Kesehatan teh bener-bener kudu jaga sabab sehat teh mah. Kumaha urang supados teu terjangkit atau terpapar virus corona? Cara nyegahna nyaeta nu kahiji, wawasuh panangan. Pami ti luar supados kuman-kuman teu bakterina teu narempel. Nu kadua, urang kudu nganggo masker. Pami ka mana supados urang terlindungi. Nu katilu, urang kudu nutupan pami urang batuk atanapi bersin supados teu nular ka nu lainna. Nu kaopat, nu paling penting nyaeta urang kudu rajin olahraga supaya awak urang teh seger jeung bugar. Cekap sakitu pidato ti abdi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten kapicatur buasan dinten dibantun kaparapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.